Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring al-fakir dina raraga belajar ngaos kitab Sapinah. Urang lajeng kana pasal anu bade diaos dina dinten ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bilum. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasun ari hiji pasal martelakeun pirang-pirang sababna sujud sahwi. Asbabu sujudi sahwi ari pirang-pirang sababna sujud sahwi arbaatun eta aya 4. Tah di dieu musannif nyeratkeun dina kitab Sapinah yen sabab sujud sahwi teh eta aya 4. Al awalu ari anu kahijina tarku ba'din nyaeta ngantunkeun sunat abad min abadis sholati tina sapalihna netepan tina sapalihna sunat abad sholat au ba'dil ba'di atanapi ngantunkeun sunat abad sakabehna bade ngantunkeun sunat abad sapalih hiji atanapi 2 atanapi sadayana maka urang disunahkeun ngalaksanakeun sujud sahwi eta sababna anu kahiji. Naon wae ari sunat abad teh ke dina pasal anu salajengna satos ieu insyaallah urang bahas. Aya 7. Asani ari anu kaduana anu matak nyababkeun ti urang sujud sahwi teh nyaeta fi'lun. Fi'lu midamel hiji perkara. Fi'lu midamel ma perkara yubtilu anu matak ngabatalkeun ieu mah teh amduhu ngahajana janten ngahaja urang midamel ieu perkara teh matak batal wala yubtilu sareng teu matak batal midamel ieu mah teh naon sahuhu nyaeta di mana urang midamel teh hilapna idza fa'alahu di mana-mana urang midamel kana eta mana sian bari hilap. Tah ari anu kadua namanya nyaeta hilap urang midamel padamelan anu matak ngabatalkeun kana salat di mana ngahaja urang teh hilap. Naon wae nu ngabatalkeun teh eta engke ya dibahas di 14. Contona hiji urang nyarios gitu. Atanapi aya urang kaling hagubrak peun urang teh astagfirullah reuwas gitu. Tah istighfar eta teh sae tapi kan di luar rukun salat. Urang hilap ku sabab urang hilap upami urang ngahaja mah urang batal tapi upami urang hilap urang disunahkeun ngalaksanakeun sujud sahwi sapertos kitu. Lajeng anu katilu asalisu ari anu katiluna eta naqlu ruknin ngalihkeun atanapi mindahkeun rukun kauliin anu bangsa ucapan rukun kauli ila ghairi mahalihi kana lian di tempatna. Naon rukun ucapan teh contona teh al-Fatihah janten mindahkeun rukun angsa ucapan kana lian di tempatna. Urang al-Fatihah teh satos iftitah urang ngaos Fatihah rukun pas urang qadarullah hilap nuju tahiyat awal atanapi tahiyat akhir urang sanes at-tahiyatu nu diaos tapi alhamdulillah tah urang teh hilap maka urang disunahkeun urang ngalaksanakeun sujud sahwi. Lajeng arabiu ari anu kaopatna nyaeta iqa'u ruknin nilibakeun rukun fi'aliyin anu bangsa padamelan ma'ah timali sarta ihtimal aziyadati kana nambahna kana lebihna. Tah ieu nu kaopatna mah nyaeta nambahan rukun bangsa padamelan kalayan pantes tambihna. Di mana-mana urang hilap pas nuju netepan nah urang teh tos sarokaat atanapi 2 rakaat emut-emut teh rakaat 2 rakaat canak we ku urang sok sanaos urang tos 2 rakaat canak nu sarokaatna sampurnakeun wios kasebutkeun urang janten 5 rakaat ge daripada urang mangmang tambihan di akhirna ku sujud sahwi sapertos kitu hapunten. Urang lajeng kana bahasan pasal anu salajengna. Pasal anu salajengna nyaeta perkawis sunat abad salat. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun sunat abad salat. Abadu sholati ari pirang-pirang sunat abadna salat
Eta sabatun ayat 7 tuh ayat 7 nu tadi teh upami nyantunkeun salah sawiya sunat abad maka urang kedah sujud sahwi tah ayat 7 naon wae at-tasyahudul awwalu kahijina nyaeta tasyahud awal tahiyat awal wa qu'uduhu kaduana calik dina tasyahud awal pira ke urang bade dongko mah nya kedata tasyahud awal mah kan urang calik wa qu'uduhu kaduana nyaeta calik dina tasyahud awal eta teh sunat abad wassolatu sareng katiuna ngaos sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pihi dina tasyahud awal tuh eta teh sunat nya upami urang ngantunkeun ieu urang sujud sahwi wassolatu nah sareng kaopatan ngaos sholawat alal ali ka keluargina Kanjeng Nabi di mana pitasyahudil akhiri dina tasyahud akhir dina tahiyat akhir anu kasabaraha ieu teh nyaeta anu kaopatna wal kunutu sareng ari nu kalimana nyaeta kunut ari kunut teh urang dilaksanakeun dina netepan subuh di mana-mana urang anu madhab Syafi'iyah dina netepan subuh hilap teu ngaos kunut maka eta urang kedah ngalaksanakeun sunah sujud sahwi lajeng wa qiyamuhu sareng gagadapna ngadeg di mana ngadeg dina kunut eta teh salah sawiya sunat abad wassolatu sareng ari nu katujuhna nyaeta ngaos sholawat wassalamu sareng salam ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi wasahbihi sareng wa alihi sareng ka keluargina Kanjeng Nabi wasahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi pihi dina kunut tah eta nu katujuhna nyaeta ngaos sholawat sareng salam ka Kanjeng Nabi ka keluargina ka para sahabatna dina kunut eta disebatkeun sunat abad sakitu nu kapiatur hapunten anu kasuhun boh bilih aya kelepatan sim kuring nyuhungkeun dikoreksi ku palawargi sadayana hatur nuhun billahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.